Jawa Barat Jawa Barat, Jawa Timur Jawa Timur, nu malarat perep malarat, di luhur lolobana makin makmur. Makana kuring pesen-pesen sababena pemilu kompak kabeh, Bogor hajat, Jawa Barat Karawang hajat, Jawa Barat hajat, milih gubernur. Silakan Anda beda, tapi tolong saling menghargai, saling menghormati. Tetap jaga silaturahmi. Ngan pesen sing asak-asak ngejo bisi tutung tambagana, sing asak-asak nenjo bisi kaduhung jagana. Semenit 2 menit di kotak suara menentukan 8 tahun ke depan. Betul? Betul? Sugan we anu bau-bau Islam nyaah ka umat Islam, nyaah ka para ulama-ulama Allah. Namun begitu leungit keberkahan ya. Sabab Indonesia mal nangtung lamun teu ditebus ku nyawa jeung getih para wali, para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Leres? Leres teh? Moal mungkin secara logika bom bisa dilawan ku bandring. Santri mah baheula mau bandring bari dibom ku Belanda. Ditembakkan eta kapal Belanda teu ragrag. Ragrag nama ku santri hudang sare. Nyokot pedang eueuh bambu runcing lieur kudu nyieun heula aya bandring selapkeun batu leutik eueuh batu tasbih nu sok dipake wirid pegatkeun tasbihna bijina selapkeun kana bandring. Bismillahi Allahu Akbar. Pesawat Belanda ditembak teragrag ku santri ragrag nama dibandring. Bismillahirrahmanirrahim. Ragrag pesawat Belanda na da pilot na molor jeung santrina sakti baheula mah bismillahi Allahu Akbar bisa perang ngelawan musuh. Si Asep nyobaan init ka kebon aya piitna jengjing di bandring bismillahi Allahu Akbar malah eta manuk ngaledek kalakah gutak kita kikieu cek maneh nama beureunan gak kena isukna dituar ku aing jengjingna eleh aing ku manuk padahal bismillah nama sarua naon nu beda hate. Baheula mah para santri para kiai rela ngalepaskeun nyawa kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid demi bangsa demi agama. Leres doakan para pejuang para pahlawan nusaroleh sing jara di ahli syurga amin ya Allah ya Rabbal. Arek nyombongkeun naon Asep harta rek disombongkeun jabatan eueuhna naonan harta maaf rek nyombongkeun harta naon di Mekah mobil Lexus keluaran baru 2024 harga 1,1 miliar ke orang Mekah dipakai ngakut embe menehang nyekek aing ka supirna coba dibikeun ka aing eta mobil mewah jang ngakut kardus berkat kuring nongkrong hareupeun hotel bari ngopi reg Lexus wow OMG oh my god Lexus supirna turun Arab Saudi jangkung make gamis sorban nyiripit ganteng muka panto tukang dibuka panto mobilna burudul eme telu siki menehang mabet lecehan si Arab ampun aing mobil mewah pakai ngakut eme. Nah di Cikampek tetangga aing boga apaan sahiji meninges mung nanya ka tetangga ulin sia ke Mekah boga apaan sahiji geus mung akur ka tetangga atuh batur ge nyahueun eta mobil teh 5 tahunan kadenge eta apaan sa belokna teh ngan kiridit ih pakem rem ulah
sombong. Nyombong ke naon deh hareupeun Ka'bah. Kakasepan. Asa paling ganteng. Mung akur jeung babaturan. Ulin sia ka Mekah. Jadi goreng sia Rudi. Atuh di Mekah loba nu leuwih kasep, Saudi jara rangkung, Libanon bara rodas, Turki bara rancung. Tak aing lamun lempang di hareupeun hotel di Mekah sok teu pede. Atuh. Hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Turki mancung aing besek. Libanon bodas aing geuneuk. Mundur aing ka tukang sorangan sok du ganteng sia ti hareula. Tukang tungkul bae bari syukuran ya Allah. Saki abdi bisa ka dieu deui nuhun Gusti nuhun. Aing geus disyukuri mah hate kaubaran. Burudul ti tukangeun rombongan jamaah Afrika Negro. Nyelap aing kadinya gabung. Jadi aing nu hurung. Syakir alhamdulillah. Ulah som nyombong kenaon kagelisan dengekeun nopi Rina leulis neneng ulin sia ka Mekah jadi goreng sia loba nu leuwih gelis di Mekah komo Libanon mah bening loba lalaki teh tatarajong lempang halaman hotel gara-gara nempuan nu geulis Libanon jebet kana tihang masjid huluna pamajikanna ngagoak lebok. Bener tak kuring lamun lempang di halaman hotel di Mekah sok teu eureun bujur di ciwitan ku pamajikan mata kana bujur kunaon Jimi nyiwitan bae nyeri molotot bae atuh aing peureum nu geulis katabrak pamajikan ngadat dikitukeun tabrak bujur onta astagfirullah cemburuan pamajikan teh tandanya cinta ya iyalah atuh rek teu cinta kumaha tiap liar unggal peuting balik setor gede wae atuh asal balik jam 2 jam 3 janari ka imah panto imah geus malongo pamajikan geus ngajega Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah bangun Mi? Ya udahlah suara mobil kedengaran. Mana tuh ti Juhana? Juhana sok kitu. Aya tulisan ngaran panitia na agenda Juhana kardus. Kodok wae amplop. Ti kardus. Pas. Nges ngitung duit molor bae. Aing napantos sorangan. Tidinya mulai kanyahoan bapak-bapak dengekeun lamun hayang dipikanya aku pamajikan soreng eta koncina kumaha doa geuning sia nu matre teh lain pamajikan aing atau ileungeun kieu mah doa lamun kieu duit mah kita ta mumun tati deuleu ta lamun kieu kudu dilatih heula ampun aing ibu-ibu melotot ulah mun apek si Asep ieu mah dunya doa butuh duit butuh bener kiai moal boga pasantren lamun syariat teu boga duit biaya jangan bangunna bener moal boga masjid lamun syariat teu boga duit biaya jangan bangunna bener muslimat kabeh wajib nutupan aurat maaf kerudung busana muslimah lain menang nyieun sorangan batur nu nyieun geuning dipake ku ibu halal sabab dibeli heula make dunya ieu mah butuh makana ka kiai ka ustad ulah mitnah bae jadi ustad mah kudu ikhlas maksud Allah Ustad ge jelema lain tongeret. Ustad ge butuh doa. Ejeng teh tak komplit.
Geus mah ustad teu digaji ku negara, digaji teh ku negara. Aya draft aturan ustad digaji per bulan 10 juta aya teu. Pernah ribuan ustad demo ka Jakarta nuntut hayang digaji, aya teu. Tong ngomong ikhlas ka ustad teu digaji ku negara tetep ngajalankeun tugas. Naon tugasna? Ngabangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia dengan bangunan keimanan. Sebab itu amanat wage Rudolf Supratman. Lamun Indonesia yang berkah, dua yang dibangun. Pertama jiwa, yang kedua badan. Bangunlah jiwanya, nuka hiji eta, benar. Bangunlah untuk tuh dua. Hiduplah Indonesia. Kieu mantan jelekan aing. Dirijen. Jelekan main kompan beureun. Bangunlah jiwanya, lalu bangunlah badan naon, gedung, jalan, itu badannya. Jiwa keimanan yang membangunnya harus dibentuk. Sok sanajan gedung-gedung berjulang tinggi mararewa, jalan-jalan mulus, tapi lamun jelema nu ngabanguna eueuh imanan, tunggu teguran ti Allah, moal eureun-eureun didatangkeun, musibah di mana-mana terjadi. Betul. Karena kedua tahun dibangun gejret ku gempa, hancur deui. Bangunan fisik mah bagus, badan mah bagus, ngan imanna eueuh, hati-hati, miliaran triliunan duit rakyat laleungit. Bener? Bener. Sabab imanna henteu di bank. Nu ngabangun jiwa keimanan adalah para ustad, para kiai di lemur-lemur, digaji teu. Sok aya ustad meta ka santri udunan infak sebulan sekali 50.000, wajar. Sabab aya bayareun naon? Listrik nama keset setrum nati PL kudu dibai eueuh nu gratis. Geus mah ustad mere ilmu ka anak urang, hayo ustad teh kudu mayar sorangan listrik sekalian ku siap perkosa. Bijaklah bantu perjuangan ustadna, bener. Eueuh nu gratis bu, Pak, ad-dunya bid-duit wa ma fid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gosip, ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus, ad-dunya fi fulus lulus. Bener. Ngahejeun di WC umum mayar di terminal Bogor sabaraha masih akur 2.000, di Karawang masih 2.000. Kita pertahankan, jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Presiden boleh berganti, pejabat boleh berganti, tapi tetap harga ngising 2.000. Dibela ku aing nepi ka irah ge. Pona aya kenaikan harga ngising, demo aing ka Jakarta. Turunkan harga modal. Viral ta demo. Tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nanya, meroba baligo gambar tai najis teh. Pernah aing teu mayar di terminal Baranang Siang, meni isin aing digerewekeun kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Non Kang bayar ji, men indit bae, atuh teu aya akang di dinya. Sabaraha? 2.000 ji, tah 5.000. Buru pulangan. 5.000 tah 5.000, buru kembalian. Oh, daripada lapur duit aing cek nu jaga WC eueuh receh ji atuh aing asup deui ka WC. Oh nya aing 2.000-an deui ngadon ngahuleng aing di jero WC 2.000-an begitu keluar deui nya 1.000 lumayan 1.000 eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1.000-an bebeakan aing di WC lain nyengir mikir mimin saku pelit-pelit teh sia ka kiai teh
Anak dah bisa ngararaji di pentak kukiai 50.000 jang bantuan bayar listrik di pesantren majelis susah mayarna. Kunon sep nu kitu bae dibahas. Sabab lo umat Islam geus teu adil layeuna. Lamun jangka biayaan pendidikan umum ratusan ribu jutaan wani mayar. Tapi jang pendidikan agama budaknya supaya ibadah soleh dididik ku kiai dipentak infak sabulan sakali 50.000 hese malah layarna. Bener tuh? Irah rek majuna Islam lamun gitu carana. Jujur jang dunia mau ilmu dunia daek mayar mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar pak, kursus bahasa Inggris 500.000 pak bayar pak, kata pak kiai 50.000 per bulan infak di majelis bejakeun ka kiai sia mah engke disakaliguskeun satauneun nepi ka henteuna tetangga aing ustad di imah di ditu meni kuru kasedotan ikhlas. Atau 50.000 loba leuwih nasib wajar aya leuwih nage da ustadna ahli hisab sahibul asbaq da dalilna kuat eta ustad la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngareneng jeung jelema nu mawa udud. Susah rek majuna Islam, benar? Sabab orang Islam na solangan kurang peduli padahal mun anakna geus berhasil jadi budak nu soleh, maaf nu kasebut mulia kaangkat mulia ti heula darajatna indung jeung bapana nu kabawa. Bantulah perjuangan para asatid para kiai. Insya Allah nu pantas disombong lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh. Lantas apa sih yang membuat kita umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Jawabannya cuma satu, yang membuat umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad. Itu yang membuat kita mulia, ada cinta Rasulullah kepada umatnya, yaitu umat Islam. Masya Allah, di surga aja Rasulullah di pintu surga masih nungguin umatnya. Kunci pintu surga itu yang berhak membuka Rasulullah. Para nabi-nabi yang lain ada di belakang Rasulullah. Malaikat nyuruh, ya Muhammad, buka pintu surga karena kunci ada di tanganmu. Bagaimana jawaban Rasulullah? Idzan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Malaikat, demi Allah aku nggak rela kalau seandainya ada saja umatku yang masuk neraka, masih di neraka, aku nggak rela. Malah waka dibuka lamun can ningali umat kaula salamet kabeh. Cintana Rasulullah dunia akhirat. Masya Allah, kunci di tangannya, kunci surga. Al-karamatu wal mafatihu hina idin biadi. Kemuliaan dan kunci pintu surga ada di tanganku, kata Rasulullah. Masih nungguan orang Rasulullah, saking ku cintana. Komo ke di dunia na kene, sering para sahabat terperanjat, terheran-heran melihat Rasulullah duduk di majelis nangis. Sampai sahabat gak berani mengganggu. Tapi ketika Rasulullah nangis, keluar ucapan dari bibir Rasulullah, ada kalimat Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Maka salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperin Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Muwaihibah? Ya Rasulullah, kami ada di belakangmu, gak berani mengganggu tangisanmu. Tapi ketika kau nangis, kedengaran ada kalimat Allahumma ummati ummati, kami penasaran ya Rasulullah. Penasaran apa? Yang pertama, apa yang membuat kau nangis ya Rasulullah? Yang kedua, siapa yang dimaksud ummati ummati? Umatmu itu siapa? Rasulullah jawab, ya Ibnu Muwaihibah, ishtaqtu bi ummati. Muwaihibah,
Pengen tahu apa sebabnya aku nangis? Iya ya Rasulullah, aku nangis lagi rindu sama umatku. Aku nangis lagi ingat sama umatku. Sahabat balik bertanya, alas nafi ummatika ya Rasulullah, apa kami di belakangmu ini bukan umatmu? Rasul jawab, la bal antum ashabi, bukan, kalian semua sahabat-sahabatku. Rasul kalau memanjakan sahabatnya begitu. Yang jelas yang namanya sahabat, dua golongan sahabat Rasulullah, Ansor wal Muhajirin, dijanjikan oleh Allah akan menjadi tetangganya Rasulullah SAW di surganya Allah. Masya Allah, dua golongan sahabat mulia Rasulullah. Kalian itu sahabatku. Muaihibah balik nanya, lantas yang kau tangisi, yang kau sebut-sebut tadi, umatmu, umatmu, di mana itu umat? Mulia banget kau ingat sama umat sampai kau nangis. Di mana orang-orang mulia itu ya Rasulullah? Rasul jawab, pengen tahu kalian umatku yang paling aku rindukan? Pengen ya Rasulullah. Qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah bertemu dengan aku, mereka belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman dan selalu mencintai aku. Kita yang dimaksud Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, kita belum pernah melihat wajah Rasulullah, kita belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi hebat, dalam hati kita ada rasa iman cinta begitu hebat. Betul, Rabiul Awal geus liwat, Rabiul Akhir geus liwat, Jumadil Awal orang Cisat masih kena muludan. Saking ku cintana ka Rasulullah, bahkan ka yang aing mah ulah tereng setahun muludan terus aing. Ameh teu libur aing. Saking cintana ka Kangjeng Nabi, Jumadil Awal ge masih mulud. Alhamdulillah. Sementara ada sebagian kecil umat Islam yang masih menganggap bahwa beginian itu bid'ah. Wati nabina bahkan nyebutnya tetanggung, dolalah. Cek urang mah masa bodoh, masing-masing bawa pendapat beda, tapi tolong saling menghargai, betul gak? Anda senang syukur, gak senang ya udah diem. Ulah di Cileungsi, ulah di Jonggol, ulah di Bogor, di Cikampek, kenyelap nu gitu aya. Aya keneh. Kang Haji rek mana? Muludan. Wah tadi itu nang Kang Haji, pan aing teu ngeunah dikitu kan. Aisyah ngomong naon tadi? Nya muludan eueuh ti ditu nang Kang Haji, Aisyah irah ti ditu. Ngahuleng dikitu. Maksudna naon Kang Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh ti ditu nah Kang Haji. Nah aing nanya sia irah ti ditu. Panggih jeung sia di ditu, mawa naon sia ti ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Makin lieur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bonganna sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu, nya ulah kitu. Silahkan beda, tapi tolong mampu saling menghargai. Kedepankanlah ukhuwah Islamiyah, betul. Anda senang syukur, nggak senang nggak apa-apa. Leres teh, leres teh. Hepan orang kikian teh lain ujug-ujug, lain aya sejarahna, aya hukumna. Ieu nu nempel kana muludan teh aya perayaan, aya peringatan, dua kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ari ieu kategorina naon perayaan? Naon perayaan teh nu teu aya diayakeun. Tenda diayakeun, panggung diayakeun, sound diayakeun, da bubar ge dibongkaran deui ieu teh. Leres teu? Ngan jerona aya peringat. Naon peringatan teh aya nu diinget-inget. Saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sedengkeun nginget-nginget Nabi, cinta ka Nabi, ngagungkeun maulid Nabi, geus aya dina Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruh wa nasaruh
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun wallahu a'lam bimuradih. Dijamin ku Allah pikeun jelema anu iman ka Nabi, nu ngagungkeun Nabi, anu nulungan syiar agama Nabi, maka eta jelema termasuk jalma-jalma anu beruntung di hadapan Allah. Alhamdulillah. Kan pedah di zaman Nabi henteu dirayakeun kieu make tenda make panggung can aya. Logika sejarah we atuh. Nabi rek nyawa panggung ka mana harita can aya. Peringatan mah geus aya. Maksudna peringatan macakeun kelahiran Kangjeng Nabi. Geus aya Nabi nyaritakeun, bahkan hebatna maulid Nabi, nabinya belum dilahirkan sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Atau dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh menceritakan, Nabi Ibrahim menceritakan, padahal Nabi can digelarkeun ke alam dunia. Inilah hebatnya maulid Nabi. Belum digelar ke dunia tapi sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mah istimewa luar biasa. Can lahir ge geus terkenal. Beda jeung urang, urang mah terkenal sanggeus lahir. Bener tuh. Si Asep terkenal sanggeus lahir. Si Apud geus lahir. Can aya di urang sugan bapak-bapak ngumumkeun, bapak-bapak, ibu-ibu orang Cisaat 2 tahun yang akan datang aya ibu-ibu lahir orokna lalaki ngaranna Junaid. Can pernah aya terkenal teh sanggeus dilahir karak diberengar. Rasul mah can dilahirkeun ge geus terkenal. Ingat, ketika dalam satu riwayat Rasulullah menceritakan bahwa di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan semuanya tergantung amal-amalan masing-masing. Ya jelema lulumpatan ribuh ka ditu ka dieu neangan naon, neangan syafaah, neangan pertolong. Bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam, aya naon kadari menta syafaah Nabi Adam. Kumaha jawaban Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Kaula izin ku Allah. Sebab kaulah pernah nyen kekhilafan sehingga kaulah diturunkan di surga ke dunia, kaulah tobat ratusan tahun hayang menang pangampura ti Gusti Allah. Izin kaulah ku Allah. Mending datangan we tu Nabi Nuh. Ngabring ka Nabi Nuh, jawab Nabi Nuh sarua. Hampura kaulah ge teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaulah izin ku Allah waktu di dunia hirup ratusan tahun, dakwah ratusan tahun. Lain dulur lain baraya loba nu arariman arasup Islam babarengan jeung kaula sabab kaula nu dakwahna, tapi ternyata kaula izin kaula nu dakwahna anak kaula nu ngalawanna saha Kanan sampai datang teguran ti Allah banjir bandang tetep Kanan mung milu iman jeung ramana. Izin kaula ku Allah. Mending datangan we Nabi Ibrahim, ngabring ka Nabi Ibrahim jawaban sarua. Hampura kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi izin ku Allah. Izin ku naon? Pernah teu jujur kaulah di dunia. Teu jujur ku naon? Bapak kaulah tukang nyeunan patung-patung sesembahan. Peuting-peuting eta patung diancur-ancurkeun ku kaulah make kampak. Disesakeun hiji patung panggedena, digantungkeun eta kampak dina patung. Isuk-isuk bapak kaulah ngadat, ieu sa nu ngancurkeun pangeran-pangeran urang. Dirinya kaulah teu jujur, Pak, nu ngancurkeun eta patung nu laleutik itu patung panggedena, kampakna aya dina leungeunna keneh. Izin ku Allah pernah teu jujur. Mending datangan tu Nabi Musa, jawaban Nabi Musa sarua hampura kaulah ge teu bisa nyafaatan araranjeun. Naon sababna? Kaulah di dunia pernah nyeun kakhilafan. Kakhilafan naon? Pernah maehan. Maehan saha? Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah. Kaulah izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Nabi Isa ngajawab ge sarua, kaulah izin teu bisa nyafaatan anjeun sabab waktu hirup kaulah di dunia aya sebagian jelema nganggap ka kaulah sebagai anak Allah. Izin kaulah ku Allah. Geus kami ka mana menta syafaah? Nabi Isa nuduhkeun. Tuh datangan. Aya jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saeta hiji-hijina manusia pilihan Allah, Nabi Rasul pilihan Allah, salilah hirupna jujur baik,
can pernah ngabohong, can pernah maksiat. Saeta Nabi Muhammad. Nabi dibangunkan dari sujudnya oleh Allah. Irfa ra'sak, bangun, angkat wajahmu. Rasul bangun mengangkat wajahnya, lalu izin sama Allah, ya Allah ya Rabbi, izinkan aku memberikan syafaat kepada umatku. Bagaimana jawaban Allah? Isfa, ayo syafaatan. Rasul ngadeg di mahsyar, ummati, ummati, ummati. Saya yakin wajah-wajah ngadir pada malam hari ini jauh-jauh datang ke sini karena cinta Rasulullah. Ini wajah yang hadir pada malam hari ini nanti bakal ada di depan Rasulullah SAW. Kita bisa melihat, memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad yang mana wajahnya penuh dengan cahaya, diibaratkan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji bagikan matahari yang muncul di malam hari. Wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun gharra. Matahari Rasulullah jelas, sebab waktu kejadian kelahiran Rasulullah, Rasul bercerita kepada sahabat, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur rum wasyam. Sahabat, Umi Aminah bercerita, ketika malam kelahiranku Mekah yang gelap gulita jadi terang benderang, wajahku terbungkus cahaya, cahaya itu menerangi Mekah sampai tembus cahayaku ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Subhan, ayah demoal nu lahir gitu, ayah demoal nu lahir tengah malam ngadadak cang salah lembur, ayah demoal moal manghideuy Cikampek mati balik tetang aing ceijah ngalahir ke tengah peuting gercang listrik pas pareum kebalik eta mah minan nur ilat dulumat tina caang jadi poek jabasirah orok geus nongtot rek bijil bidanna geus kolot geus senior paraji salah keceijah gigireun bidan ngabantuan begitu pareum listrik atau eta bidan rubu rampa neangan hulu orok da poek ngarampak kagigir teuing salah keceijah gok salah nyokek bidan ngagoak salah keceijah calangap gara-gara pareum listrik kunaon hulu orok ngeletikan itu salah keceijah gogoakan bebidan ya malin orok nah nanti jang kobra aja lain nyengir mikir nu baroga anak parawan bejakeun tah ka si Reni, si Nopi, si Lia, si Sri bejaan cek sa Bubarok budak awewe parawan ulah ulin peting-peting teuing sababena lo baka bejakeun orai kobra liar tengah peuting. Ya kadang-kadang ya indungna sok kabebaskeun nu apel malam mingguan budak lalaki ka anak awewena mau martabak endog jang meni wayah kieu karak datang atuh mah tadi seneng WA cenah mah yang martabak endog abdi neangan heula meunang mah ieu karesep mah martabak endog. Ih calon mantu teladan mak seneng bawa ulin heula penting ieu nya teu naon atuh heug bae dibebaskeun ku indungna. Akhirnya apa yang terjadi? Indungna jongjon di imah nyikat martabak endog, anak awewena dinu poe keur di endogan loba nu kararitu ayeuna parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak
tatangga, kiai, kabagean, warirang, bau, satu mangkat nangka semua kena getah. Maaf, lamun di hiji mah anu zina, tadi usir, tadi gerebeg. Hati-hati. 40 suhunan kakulon kawetan kakalir kakidul kabeh kabagian dosana. Pantas ketika datang musibah sarerea kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Maaf Bu Pak, ketika musibah datang pilih kasih masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saten ngarugikeun batur. Datang musibah geuning kiai ge kababawa rugi, santri lo baru jadi korban. Bener can pernah ya tsunami musyawarah sugan cek tsunami belok imah ustad lewat bae teu bisa, imah ustad ge leungit kabawa banjir, untung ustadna salamet naik tangkal kalapa. Datang meteguran kabeh kabage. Emang ya musibah datang anu ngondang asep kalakuan jelema kitu nu ngondang manuzzila balaun illa bidzunub. Moal diturunkeun musibah balahi kecuali anu ngondang saha jelema nu jongjon nyarieun dosa. Wala rufi'a balaun illa bittaubah. Moal dileungitkeun balahi kecuali anu ngahalangan, anu ngabentengan saha jelema-jelema anu tobat ka Gusti. Dak lengkah ibu bapak pemuda santri sing jadi lengkah tobat. Desa urang, kampung urang, keluarga urang diraksa, dijaga ku Allah, dijauhkeun tina balahi. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Aya cenah umat spesial bakal kengeng sapaah ningali aya di payunan Kangjeng Nabi di poe mahsyar. Aya sahabat naros abdi tiasa Gusti mendakan eta umat Gusti nu mulia bisa di mana kayak di poe mahsyar. Aya ciri-cirina Gusti, aya naon cirina? Hiji rutbun lisanihi bidzikrillah, umat akhir zaman yang paling dirindukan Rasulullah SAW anu biwirna baseuh teureun-eureun maca zikir ka Gusti. Makana emut panganika lah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran, sabada tadarus. Aya dua kalimat bermanfaat deui. Naon? Hiji, berang peuting teu eureun maca istighfar. Dua, berang peuting teu eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rumasa ayeuna teh pan loba geus ka akhir zamankeun urang loba dosa teu otong eureun-eureun maca istighfar. Lobakeun istighfar di imah hampura supaya diampura dosa-dosa orang ku Gusti. Jeung tina istighfar teh geuning saur Allah lain dosa bae nu dihampura, rizki bakal dimudahkeun jeung bakal dibere turunan gampang. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Eta jaminanana jelema sok rajin maca istighfar bakal digampangkeun rezeki, dihampura ku Allah, tobatna diterima jeung loba anak. Naon sababna? Sabab ku loba istighfar hujan ngerecek terus datang bae. Diberi hujan jelema jadi mung liar hayangna di imah bae. Pantes anakan terus. Nyiji. Sing loba istighfar. Aya ulama Allah ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu muridna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Eta Imam Ahmad bin Hambal boga pengalaman di masa tua. Maka yang indit di Baghdad ka Basrah naik kuda. Imam Ahmad indit sorangan. Kabeh jelema di Irak apaleun kana ngaran Imam Ahmad bin Hambal ulama besar ngan kana wajah teu arapaleun. Begitu Imam Ahmad lempang make kuda di Baghdad nyampe ke Basrah maghrib, milu salat maghrib berjamaah. Eta kabeh jamaah nu di masjid teu arapaleun, teu ngeuh.
bahwa eta aki-aki teh ulama besar, ulama Allah Imam Ahmad bin Hambal. Atau eta Imam Ahmad bin Hambal milu salat maghrib berjamaah terus wiridan nepi ka isya, beres salat isya jelema baralik da imahna deket di Basrah. Imam Ahmad bingung rek nginep di mana, rek sare bae di masjid. Aina Imam Ahmad sare di masjid. Oh pantas geus jam 2 iya. Nah iya geus sing kalesed gitu tuh. Sok nungtut badalikna ulah babarengan ulah nungtut ame teu hareureun ke leumpang aing. Sok mangga sok kacai heula, sok bisa kacai heula ke geus dicai marek langsung ka imah heug teu naon. Bu kieu ai penting teh kuring geus usul ka panitia mun bisa naik jam 8 sabab kondisi ceramah penting teh ripuh. Kuringna capek ka jamaah tunduh sakitu. Aing ngabodor wae pan eueuh ilmu baweun balik. Bener teu? Kitu pan jamaahna beda-beda. Nu biasa rutinan santri mah jam 2 ge tengah peuting di layanan. Tapi nu awam mah ripuh lewat jam 11 geus kana mata kieu teh. Lain guna naon? Sim kuring teh sing bisa ngatur waktu bijaksana lamun ngondang mau balik jauh sabab balikna jauh. Gitu udah make mobil iya make mobil nya ieu karunya kondisi jamaah asal lewat jam 11 ada mah geus kana mata ieu resikona. Aing usul ti kamari ieu keun bae geus kapalang. Bu nepi kana mana bieu nepi ka mana tuh kan resikona jam 11 mah teuing atuh. Imam Ahmad bin arek neangan penginapan eueuh tungtuna Imam Ahmad ngendong di masjid karake ngagoler datang merebot masjid ngusir teu apaleun eta merebot masjid nu ngagoler teh ulama besar ulah sare di dieu ieu mah masjid tempat salat. Imam Ahmad keluar pindah kana emper masjid di hareup ngagoler di emper masjid diusir keneh wae. Ngan pahareup-hareup jeung masjid aya bangunan imah nu boga imah muka panto begitu ningali ka masjid aya aki-aki diusir eta nu boga imah ngagoak bah sarena di dieu bae di imah kuring. Imam Ahmad bunga nuyun kuda na langsung nyamperkeun abah bieu diusir di masjid. Oh ulaheun sare jang atuh lain hotel eta mah jang ibadah bah geus di imah kuring ek sare mah abah ti mana di Bagdad jang geuning jauh geus ngobrol mah isukan lah ayeuna mah abah istirahat kabeneran kuring hirup sorangan indung bapak geus teu boga ieu imah warisan ti indung bapak kamar aya 3 pilihan ku abah rek sare di mana heug bae ngan hampura bah hampura kunaon bisi abah teu bisa sare kagandengan naon di tengah imah aya mesin roti kuring mah beres salat isya gawe nyieunnan roti di tengah imah nepi ka adzan subuh beres salat subuh karak kuring ka pasar dagang roti unggal poe kitu abdi mah. Cek Imam Ahmad heug bae jang gawe mah gawe bae abah rek ka imah we ka kamar. Imam Ahmad asup ka kamar nu boga imah mulai gawe nyieun roti ternyata Imam Ahmad teu bisa sare kagandengan ku mesin roti lain geus kunaon kaget begitu asup ka kamar Imam Ahmad salik na tempat tidur ngadenge nu boga imah bari digawe nyieun roti biwirna teu eureun-eureun maca istighfar bari digawe astagfirullahalazim terus cek Imam Ahmad ke heula ya nu boga imah teu sembarangan ya ditungguan cek Imam Ahmad di jero kamar sabaraha jam ieu kuateunana maca istighfar bari Imam Ahmad ge miluan maca istighfar ternyata bablas nepi ka adzan subuh. Imam Ahmad kaget bengong teu sangka ieu tukang roti keluar ti kamar arek ka masjid cek nu boga imah keur ngabenahan rotina kumaha bah cukup istirahatna boro-boro abah teu bisa sare teu bisa kagandengan ku mesin roti lain ari geus atuh abah cenah sare kagandengan ku biwir maneh emang kunaon kitu bah abah penasaran
miti asup ka kamar ngadengekeun maneh mulai digawe bibir teu eureun maca istighfar. Abah nungguan sabaraha jam maneh kuatna maca istighfar, nepi ka abah miluan maca istighfar, ternyata bablas nepi ka subuh maneh maca istighfar. Memeh init ka masjid diuk heula ngobrol. Aya naon kitu bah? Ti iraha maneh ngamalkeun istighfar ba'da isya nepi ka memeh adzan subuh. Tos 10 tahun bah, 10 tahun ngawirid eta istighfar leres bah. Nyahoti saha eta wiridan istighfar ba'da isya nepi ka memeh adzan subuh? Ti guru bah. Di mana guru anjeun ayeuna? Itu makomna bah di paimbaran masjid geus maot bah. Kumaha cek guru maneh baheula? Cek guru abdi baheula kieu bah. Sing saja lamun ngamalkeun ieu istighfar ngawirid istighfar tiba da isya nepi ka memeh adzan subuh maka kahayangna bakal diijabah ku Gusti Allah. Terus nya abdi ngamalkeun bah geus 10 tahun. Emang hayang naon? Hayang 3 perkara tina eta istighfar. Hayang naon? Nu kahiji abdi menta ya Allah ku berkah ieu istighfar abdi hayang boga pagawean anu halal berkah jang bekal ibadah. Teu ninggalkeun ibadah. Diijabah bah. Abdi boga pabrik roti bari abdi ibadah teu katinggalieun berjamaah unggal waktu. Alhamdulillah. Nu katilu abdi menta ka Allah ku berkah ieu istighfar abdi hayang nasib haji tiap tahun. Alhamdulillah bah unggal tahun abdi hajian ziarah ka Rasulullah diijabah bah. Nu katilu mah bah can diijabah. Nah sabab abdi ngagerentas tina hate ya Allah ku berkah ieu istighfar abdi nu katilu hayang panggih jeung jalma anu ngamalkeun ieu istighfar. Emang sanu ngamalkeun eta istighfar? Saur guru abdi bah nu ngamalkeun eta istighfar teh hiji ulama Allah, ulama besar ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Nangis Imam Ahmad. Ya tukang roti teh apaleun Imam Ahmad nangendong eta. Cek Imam Ahmad bener jang guru maneh ngomong gitu leres bah eta istighfar teh nu didawamkeun ku ulama Allah muridna Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad nangis. Nah jang maneh maka hayang panggih jeung Imam Ahmad bah Imam Ahmad teh ulama besar abdi masih teu panggih di akhirat pasti tempatna leuwih mulia. Ari abdi jelema biasa masih lalawora dina ibadah pastina moal panggih. Makana abdi menta ka Allah 10 tahun di wirid ieu hayang panggih di dunia bae jeung Imam Ahmad bin Hambal sabab sieun teu panggih di akhirat. Ngagoak Imam Ahmad bin Hambal nangis ngagabrug ka eta jelema tukang roti. Jang kahayang maneh geus diijabah kabeh ku Allah. Can bah karak dua boga pabrik jeung ka Mekah tiap tahun jeung Imam Ahmad can panggih geus diijabah. Panggih di mana bah? Di imam maneh? Iraha penting ieu. Abah saha? Kaula Imam Ahmad bin Hambal. Ngagoak si tukang roti memeluk erat badan Imam Ahmad bin Hambal. Cek Imam Ahmad bin Hambal, kaula teu boga dulur, teu boga baraya, jauh-jauh di Baghdad jorojoy hate maka hayang indit ka Basrah. Ternyata anu ngondang kaula datang ka dieu istighfar nu diamalkeun ku anjeun eta nu ngondang kaula datang. Dengekeun ku anjeun ulah di akhirat ulah di dunia anjeun panggih jeung kaula di akhirat anjeun bakal dituyun ku kaula. Masya Allah. Ya istimewa na umat Rasulullah teh. Aya ulama-ulama pewaris Rasulullah dipiwarang ku Rasulullah nyapaatan muridna, nyapaatan santrina. Aya syafaah khas dipasihkeun ku Rasulullah ka pewarisna ka ulama-ulamana, tulungan murid-murid anjeun, tulungan jamaah anjeun. Ieu sing jadi saksi guru-guru urang, sing ngagero urang ke di akhirat. Malaikat tong disiksa, angkat-angkat. Kunaon? Jamaah kuring eta. Tiap rutinan minggonan hadir we panghareupna. Wauh anjeun, wauh keneh. Hab ciri khasna sare bae di hareup.
kena sare jeung kiai ieu. Hayang digero ku kiai hayang. Awas da. Sing bager ka kiai teh. Atuh bager-bager ngadoakeun nu bagus-bagus ka para ulama para kiai. Amin. Sahabat Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta jeung jabatan, tapi yang diwariskan Rasulullah SAW adalah ulama saleh. Doakeun ya para ulama sing panjang umur, sehat walafiat, bisa nyafaatan urang ke di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Arek maca istighfar di imah arek. Sugan we digeroku Imam Ahmad engke di ditu. Amin. Da kolot urang ngabaheula rek nyarekeun budak ke istighfar. Jang perem di ayun kumma. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Ibu nyarekeun budak kitu teh ayeuna. Sok maca naon atuh? Timang-timang budak teu ayunan. Timang-timang anak kejurig. Budak ceri tengah peuting baheula mah indung salalabar jang bager kasep ulah cerik wayah kieu. Mage panahayang istirahat isu kudu hudang ngaulaan maneh sok sare ayun mah di ayun ku masuk bager sallallahu rabbuna sholawat. Ieu mah budak ceri tengah peuting dicekek ku indungna. Repeh sia ngagandengkeun. Aing teh yang molor jurig dibawakeun ka jurig budak teh. Kadang-kadang di ayun budak dibantingnya perem. Ayun mah di ayun aing tunduh pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak atau lain molor molotot mikiran lagu yang gara poe Minggu kan bae atuh Asep da lagu budak eta mah lagu budak tapi kan eusina nitah ulin sok make lagu tapi nu nitah ibadah ganti judul tong hari Minggu hari Jumat atuh jang perem mah balik muludan menang lagu ti Asep Bubarok judulna hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus mah. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Tulis Pak Ud. Pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik lagu datang bapana pereum jang bapak gebo lagu matematika dengekeun jang jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engke bisa ngadoa itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadoa engke bakal menang berkat lumayan 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat mah hese barang hakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16 sebebarangakan pasti bakal awet behas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 2 jeung 2 jumlahkeun genep 4 geus bager kami toha pamajikan bisa 4 nah eta setuju bapak-bapak bagus ibu-ibu pasti hayang boga salaki setia hayang akhlak mulia Siti Khadijah pake di imah hiji pinter nyenangkeun salaki ku bahasa aing ngomong teh ulah cere ngomong ka salaki teh ulah popolot kompo sampai ka muncrat ciduh kana beungeut salaki bau dejigong nu kitu teh rendahkan suara ketika ngobrol dengan suami nyai ka dieu muhun Kang aya naon hasil muludan 2 senangkeun salaki ku tingkah laku ngobrol jeung salaki ulah nengak tungkul si Khadijah mah gak berani melihat wajah Rasulullah ketika ngobrol tungkul pamajikan orang gitu tuh Pak jujur jawab gitu tuh neangan deui iya masalah ki ngegeruan nengak
Pemajikan di dapur salah di tengah imah nyai panggiankan kopi gue rewek gian kosorangan di bang kopi meni manja kudu aing wae cek salakina teu dijieunkeun ge seueuh aing ieu mah tilu senangkeun salaki ku dandanan osok ngageulis osok meureunnan ka mana heueuh ka pasar ka ondangan babak belur pabrik cat paradina kana beungeut kabeh giliran molor jeung salaki percis nini pelet nyasar si teh Khadijah mah geus geulis dangdan deui di mararek mayunan Rasul sok nawarkeun diri ka Rasul si teh Khadijah mah Gusti wengi ayeuna abdi diperyogikeun teu kunaon kitu geulis upami diperyogikeun abdi bade dangdan upami teu diperyogikeun nyuhunkeun ridho ti Gusti widi ti Gusti abdi bade ibadah dugi ka subuh. Masya Allah. Ibu pernah gitu ka salaki nawarkeun diri pernah teu cek ibu-ibu lah lalaki manja kudu ditawar-tawar teu ditawaran ge Asep nyeruduk sorangan ameh menang ganjaran sate mumun tati hasil muludan Kang beuting dipake moal cek salaki emang kunaon lamun dipake rek dandan lamun moal rek molor suguhan rek ibadah cek salakina oke, aku perlu cek ibu oke, aku layani beres sholat isya dandan 2 jamu-jamu selap kesiap kena meja kuku bima sari rapet salaki balik sholat isya gura giru dan geus janjian asup ka kamar assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah tring ibu geus geulis tumpang kaki salakina bengong subhanallah baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku ibu makin nyengir gitu kan tring salakina guak cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning lipen medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap najis asa kitu mah masih leheung dangdan cek salakina nyai jamu-jamu akang mana kuku bima eta na meja Kang eta geuning 2 gelas nu abdi hiji Kang sari rapet nya nu akang mana pamajikanna poho warnana sarua warnana ting nu ieu apa nu ieu kuku bima lah Kang nu mana bae lah jamu-jamu ieu duahnana bararodo ayeuna salakina nginum sari rapet pamajikanna nginum kuku bima atuh rek sosonoan teu jadi geus dangdan sateker kebek masalah malah heboh di kamar pamajikan ngadadak haruras teu pararubuh pangaruh kuku bima salakina ceurik nepi ka isuk rapet teu bisa kieu najis teh tati ulah make nu kitu ya tina muludan hasilna maaf Rasulullah sebelum tidur saja memberikan contoh naon contoh ti Rasulullah sebelum melepas rindu sama istri Rasul ngajakan mandi sunat heula nu disebut mandi jafaf lain neangan jamu-jamu niatna nawaitul gusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala habis mandi sunat Rasul ngajakan wudu ka Siti Khadijah abdas beres wudu karak salat sunat mutlak 2 rakaat salaki urang pernah ngajakan kitu heula teh atuh salah sia adang ari hayang anak saroleh ai cara salah balik ti sawah men gua jeleng we ka kamar poho doran pacul ka bawa nah kitu we budak nate hirupna teh heuras beuheung ari hayang anak saroleh ai cara salah boro-boro wudu mandi boro-boro ya mah sibuk neangan heula nog bebek itu anak nate unggal peuting hirupna teh malingan entog we hayu salah resep adang sia mah teu mandi atupan mandi masuk tanda tiris Asep ganti ke wudu
ada terjadi sosonoana nage santeuna memeh sare wudu heula menang pahala kautamaan. Al wudu qabla naum fahuwa indallahi syahidun. Wudu samemeh sare bakal menang ganjaran syahid. Wudu samemeh sare bakal diberi turunan anu saroleh. Gitu tata cara Rasulullah atau balik muludan teh pake samemeh sare seperti gitu. Mudah-mudahan sing bisa ngamalkeun. Amin. Terakhir, mana ciri jalma anu bakal menang syafaah? Birrul walidain li'annahum kanu yabirrunal walidain. Nyampak dina diri umatna teu eureun-eureun salila hirup di dunia nyieun kahadean ka indung bapa. Eta budak nu sok ngamuliakeun indung bapa dicirian ku Rasulullah bakal menang panggupai Kangjeng Nabi di poe mahsyar bakal menang syafaahna. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. 2 jam alhamdulillah. Nah, tadi naik jam 10 kurang 5 menit, nah jam 12 kurang 5 menit. Hanya kumaha kuring we jam nanu kuring ya. Sing sehat sadayana paranjang umur, doakeun para ulama, para kiai, para asatid paranjang yuswa, berkah ilmuna, cita-citana sing dikabul ku Allah. Pikeun anu menang door fresh, tabungan, voucher umroh, mangga saha eta Kang Acang, Icang. Aya ustad nu sok ngajar ngaji teu supaya bareng umrohna jeung asa bubarok. Saha? Hah? RT Sahi. RT Sahi terus adeui. Hah? Eta menang tabungan lumayan eta janggeusian ayeuna 1 tahun ieu ye. Sok dipayun di dinya tah nerang tong. Hah? Sawae. Nu yang angkat tinggal ngeusian teruskeun tabunganana 1 tahunan. Sugan teh asep gratis cenah. Jadi kitu ka aing nanyana. Kadus, apa kadus cenah tus menang rombongan ek tablik akbar jeung asep Barok. Ek milu nabung. Sadai geus lah saha we lah engke lah Icang bagian jatah jamaah-jamaah di dieu nya cenah nararabung supaya bisa ngahadiran ke tabligh akbar di Madinah Al Munawwarah. Saha bae mudah-mudahan sing narasib siga rampang rezekina. Amin. Hah? Sok pasihkeun. Pak RT saya mangga tah hiji pocorna beunang tah. Sadai ibu-ibu rek miluan nabung. Saha sok mangga voucher 2 juta berarti geus keeusian tabungan 2 juta tah. Sok mangga. Sok. Heulah engke we atuh Icang lah sing haruleng keneh. Heeh. Kena. Ah. Saha? Mai. Oh mai ek bareng umroh jeung aing. Oh mai. Hayo mai, hayo. Bagian protokol kayak di Madinah. Bagian pembawa acara. Sok sabay mangga bebas da kuring teu kararenal mangga sadayana jamaah nu penting mah nu kana asipkeun urang ngadoa sasarengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad.